Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Adinani Wulandari, di kelas 12 PBS 2 Sekolah SMK Al-Hadi Bandung. Di dieu abdi bade menuhan salah sahiji tugas bahasa Sunda anu di guruan ku Ibu Indah titang ngadamel salah sahiji carita wayang sekaligus ngadalangan. Semoga abdi tiasa jeung semoga caritana menarik jeung seru. Yuk langsung. Ayeuna abdi bade nyaritakeun carita wayang sareng engke aya wayangna anu judulna Pandawa Mangkat. Di dieu abdi ngadamel aya dua tokoh. Nu kahiji ieu tokoh Yudhistira atau Batara Yudhistira. Sareng anu kadua ieu Batara Indra, babaturan Batara Yudhistira. Langsung wae nya. Pandawa Mangkat. Yudhistira naik gunung Himalaya minangka lalampahan pamungkasna. Saenggeus mangsa wiwitan Kaliyuga sarta maotna Kresna, Yudhistira sadulur lengser nurunkeun tahta karajaan kahiji-hijina turunan maranehanana anu salamet dina perang rongkah di Kurusetra. Parikesit incuna Arjuna kalawan ninggalkeun segala hal kadunyaan, para Pandawa ngalakonan lalampahan pamungkasna maranehanana ku cara ziarah ka Himalaya. Waktu naik ka Puncelut, Drupadi jeung Pandawa sadulur hiji-hiji pupus. Kaseret ku kasalahan sarta dosa maranehanana anu saestuna. Tapi Yudhistira sanggup ngahontal Puncelut gunung. Alatan manehna henteu cacat ku dosa sarta kabohongan. Watek Yudhistira anu saestuna menghingkul waktu akhir Mahabharata. Di luhur Puncelut gunung, Batara Indra datang pikeun mawa Yudhistira ka sawarga jeung kareta kancanana. Waktu Yudhistira ngalengkah ngadeuketan kareta, Sang Indra ngajurungna ambeh ninggalkeun anjing anu jadi batur lalampahanana. Alatan makhluk nu teu suci henteu meunang asup ka sawarga, Yudhistira mundur ka tukang, nampik pikeun ninggalkeun makhluk anu salila ieu di tangtayunganana. Indra jadi heran, maneh sanggup ninggalkeun dulur sarta henteu ngabeulem layon maranehanana, tapi maneh nampik pikeun ninggalkeun anjing anu teu nyaho jalan. Yudhistira nembalan, "Dulu adi jeung dulu-dulu kuring geus ninggalkeun kuring, lain kuring nu ninggalkeun maranehanana." Dina waktu eta keneh si anjing robah wujud jadi Batara Dharma, bapana anu keur nguji dirina. Yudhistira dibawa indit ku kareta Indra. Dina waktu ngahontal sawarga manehanana henteu manggihan dulur-dulurna anu soleh atawa pamajikanna Drupadi. Tapi manehna nempo Duryodana katut balatna anu jahat. Sang Batara ngabejaan yen barayana keur aya di naraka pikeun nebus dosa leutik maranehanana. Samentara Duryodana aya di surga, saprak manehana gugur di pakalangan anu diberkahan Kurukshetra. Yudhistira kalawan ikhlas indit ka naraka pikeun nepungan barayana. Tapi tetempoana sarasora anu ngarautan hate jeung getih kentel ngajadikeun manehna sieun. Waktu tergoda pikeun kabur, manehna ngawasa diri sarta hawar-hawar ngadenge sora Drupadi jeung barayana nu dipika cinta nyambat dirina. Ngajurungna pikeun cicing di sagedeungeun maranehanana dina kasangsaraan. Yudhistira mutuskeun pikeun cicing di naraka sarta ngajurung sangkan si kusir karetana balik ka sawarga. Sabab manehna milih pikeun cicing di naraka bareng jeung jalma-jalma hade batak hirup di sawarga jeung jelma jahat. Dina waktu eta tetempoan robah, saterusna Indra ngomongin Yudhistira keur diuji deui sarta sabenerna dulur-dulurna geus aya di sawarga. Sanggeus nampak kanyataan kasebut, Yudhistira ngalaan warugana sarta nampa sawarga. Sakitu wae nya carita wayang di tugas kali ieu. Kurang lebihna mohon dimaafkan kusabab abdi oge masih diajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.